rayu-rayu waluya jati bibit puwit purwakanti nedapang juru lumaku pandia rupa para maksud bade seni Sunda dina taun genep-genep ngadeg namunggul pawenang jadi kabudayaan dina seni pawayangan hartos namunggul pawenang munggul hirup di pawenangan siang lempang hurupi-rupi haleang lain nu urang kagungan nu maha wenangna di pawayangan ngandung didikan atikan di pasiep hariring dijaring di aping gending kuring mahawani diring isim rejeng kuring cempala panetes raga kecrekna panghudang rasa kenang panuntun wirahman rebab hariring narasa saron hiji saron dua detepahilekana bonang carukan panerus sora alit peking rincik derelengna
ngaraoskeun kacape tu geuning ye kesang anu ngoprot prayogi disusut malum parantos kau karaosna hareudang sareng bayeung yang kulat eta Cep Uyu sok sanaos nuju ngaraoskeun kacape beberes pakawajiban urang sadayana nya teh ye wilujeng lengah wae ka sadayana kulat. Ngamumulai kesenian ngamumulai kesenian seni wayang padalang dunungan wayang kulit di Pasunda dijunjung tur diajenan. Anu asli hatur punten bae ka sadayana sanes kirang saruritan mararanga atuh Kersekara katut nayaga jadi ciri anu pasti mengari dina seni sokaya balepatan punten kasadaya beneran lakon wayang nudio bukit Go!
jiwa seni mulai seni tradisi mulai reki momoreken anggur kudu kurang dilestarikan ya jadi contoh nu baheula jadi contoh nu hadena haturan wilujeng tepang kasadaya nulalingki seni asli mi bangda ajeng luluhku mi bangda ajeng luluhku Situ melari caino herang berjuang kudu bersatu ngabela negara orang ayo orang bela budaya milik Poma ulah salarati titenan
masing taliti senilai raya komodi anggap lumayan senilai gawe ning kadunungan senilai gawe ning sumawon niat saratan kembang sungsang tinang kunang kutakurawi suwayan rindu nira bumi bengkak Adam babu hawasis kang dan nurwilis ingkang ngaglaraken cahya nur cahya ayo batur urang gotong royong ayo rempok joko ulina hirup kudu sabelo lulungan ulare patonggo-tonggo Anwas Anwar ngaglaraken malih kang dan nur cita nur cahya nur sari nur jati rombongan datang monggol pawana sangyang wetri sangyang kang ayu latri dangyang wayang wayanganipun ya negara urang nu subur laku lampanu jujur nu kitu jalma tak kabur samarasana aya danar kuli basa sempang ngangen-ngangen marnge maraten dagang mahatunggal makhluk mata ukur mibo astagang gawiratan patra asta tangan gang gaban wirawungal tanu mangsi patanya tane kalam mineng wayang agung winejar wayang tunggal memanis ingkang memanis pagelaran wayang purwa nu ditulis ku para wali direka para pujangga kacarios di negara Tunjung Kancana ye Tunjung Kancana kasebat sugih mukti berat beunghar
sanes sugih pedah pun cileut sanes beunghar kudunya berana nanging sugih ku ilmu ti Gusti beunghar kurasa anu nyata someah najan kasemah sanes ukur babasaan perbawa tata trem-trem kertalah harja badela harja kumaha ieu nagara upami rakyatna kirang kerta bade kerta kumaha rahayatna upami para pangagung nagara can leres ditata tentrem katertiban beres-res merele entep sirihna pugus lang surupna kakara rahayat tatarungkul kana jukut tangah kana sadapan makaya harta nu nyangan kipayah nu halal atuh tangtos bakar meiku bebeungeun ramai ku kadaharan angang tiringrang hariwang tiis pikir paripurna hamo aya karaman anu tumiba ka nagara sareng karahayat kaum tani mukti kaum dagang senang kaum buruh cukup anu beunghar bager kanu miskin layak kahirupanana bujeng-bujeng anu barang penta anu bade masihan ge susah kudu kasaha ieu dibikeunna da puguh tos marampuh anu janten papayung agung ieu nagara jenenganana Braga Bamuka Raja Buta tangtungan diu di deusan kurayina Braga Bawati jirimna raksasi sadaya para narpati sami sadayana buta ngeluk tungkul pasamun bangun nu acih ningal pamor Prabu Braga Bamuka serak tumungkul hamar telu kayaku nyempertalamukanipun kadia tata manggi krama samya prapta ngapiantara pun jajar dini raya pinara saur nira tanana panjang sininggih sabda uning sabda uning saur niratanana panjang sininggi sabda ulun layu kaya taki ala bakti niradining asih ya dini asih wong asih ora katara ora katara pagelaran wayang purwa wayang minangka urang dalang minangka Gustina
antara bener jeung salah. Anu bener bakal salamet, anu salah bakal kumaha, bakal kumaha papastin tinu kawasa. Milih jalan bener pastina salamet. Eling eling mangka eling rumingkang di bumi alam dharma. Wayangan wae dharma wayangan wae. Eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam dharma wawayangan bae ragas daya pangawasa. Nafsu nu mata kaduh badan anu katempuhan lamun kasasar nyalampah papagon kolot bageula niti kana wanci bade pancakaki mangsana anu utama bade buka riwayat sunuk kana waktu nyuk saur tina galung. Dasar raja buta pangawakan jangkung dhuwur simar dada. Kodek sake simar jaja paham nira kaya kuhagiri. Socan netra sumorotil siluman. Pangandika sentak sawalir macan sineram baya metukang Brahmawati. Mekaten pangandika dewa kadang hengsun wati biang badaya naon engkang durgandani kula kahararep diuk tipayun anu kape hatur nyai ngahaturkeun semah pangabakti ngahaturkeun sungkem Gusti ngahaturkeun semah pangabaktos ditarima atuh kali perkawis bilih aya kalepatan tirur saujung rambut ti handap saibas dampal agung cukup lumur nu kasuhun da jemar pangampura nu ditedak. Bilih aya kalepatan paralun malum anu kasuhun da jemar pangampura nu ditedak. Teu aya di lautan hapunten niwalti Gusti abdi seueur pisan kalepatan. Sasi itu nungak ayeuna tos bade namut deui. Iya soal kesalahan boro-boro aya basana kumenta di hampura sanajan mawa basana kaula geus jadi lautan hampura. Jeung eueuh dinu pangalusna di alam dunya iwalti silih hampura ari sabab nu maha kawasa moal ngahampura ka kabeh manusia. Lamun manusia jeung manusia can silih hampura kana kasalahanna
sabab nu maha kawasa moal ngahampura ka kabeh manusia satungtung can menang pangam can silih hampura jeung papadana sanajan silih hampura tuluy-tuluyan paheyeuk-heyeuk leungeun gelar patale madampal nu maha kawasa mah ngarobah nasib manusia lamun kabeh manusia teu ngararobah kana nasibna masing-masing laras Gusti pun bojoge tahajud teu liren-liren hayang kabeli mobil tina bakti dagang lotek teu naon margina ari sabab nu maha kawasa dipenta cantang tu mere teu dipenta da geus mere manusia disebut pangahengna diantara ciptaanana geus jadi ararapa budak oge nyaraho manusia teh pangmulyana ngan nyahona saserat mulia teu ditete naon ai kamulyaan anu dipimilih ku manusia parabotna teh mana ai ngobrol mulia mah budak ge bisa mulia tapi eta budak can dibejaan naon anu disebut mulia malah manusia kalah ngarasa bangga jadi makhluk anu mulia jadi makhluk anu mulia asa bangga jadi makhluk anu mulia ari kamulyaan teh kudu digunakeun sangkan karasa hiji uteuk jeung elingna dua panun jeung awasna tilu ceuli jeung dengena opat irung jeung ameuna lima baham jeung ucapna genep 7 saraf jeung rasana 8 leungeun jeung rampana kasalapan suku jeung lengkahna talamun urang salah ngagunakeun parabot anu salapan mulia ngaranna bakal salah akibatna hayu urang babarengan ngagunakeun kamulyaan niatan deukeutkeun diri kanu kawasa hak manusia asih asah asuh asih urang kudu mandang ka batur cara ka diri pribadi asah lamun aya kanyaho bejaan batur ai asuh silih talingakeun kasalametan boh tahta boh harta boh ngareunah tah ai asih teh urang nyebat jenengan anu maha kawasa abdi bade welas asih
nya urang ge pan nginjem mun urang mau pan dosa matak nginjem aing nginjem minang sia tapi cemayar encan ngarorocet sia dupi maksad Kakang Prabu Badaya Kersati malah naon ngangkir sadaya para pangagung nagara kieu wati memang akang teh jadi raja sanajan akang ngagunakeun cara kumaha anu penting rakyat akang kabeh makmur aya bejana urang amarta mah aya nagarana subur tapi rakyatna can ngaraksanakeun makmur can ngarasa makmur mata kacau jeung silih gorengkeun salila pang akang neang dulur-dulur akang dek pabalik pikir karena jalan anu hade sabab cek guru akang 1000 kali doraka sak rebu gede dosa asa gancang babalik pikir tobat ngarana labang tobat dibukakan awas telat takang teh babalik pikir kanu jalan hade dupi carana Kakang Prabu sabab akang lamun nyerang alam ka tukang hirup mata kegebegan aira suka lakuan naon mebet-mebet manehnya leuwas ku kalakuan lamun aya rakyat anu teu tumut ku akang digantung lamun aya rakyat anu ngahulang kana kahayang raja dipicis panghampang-hampangna di ruang hirup-hirup lamun akang mikahayang kawewe tubah awewe dipikahayang ku akang diajak seuri baeun wae dicekek didinya keneh lamun dilamar ka inung bapana teu mikeun diduruk jeung imah-imahna lamun ngawarung diacak-acak jeung daganganana meureun setan teh bungkeleukanana matak manusia sok nyaritakeun jauhan pangajak setan lawan hawa nafsu anu datangna ti setan tapi geuning setan teh teu katara aya dina diri urang sorangan ngalajur nafsu marah-marah bro dijuru bro dipantong ngalayah di tengah imah lubak libuk di lebak teka lebok terjadi senang anu puguh mahareudang bayeng yang hate sok ngabarung sinang ningali ka tukang jungkrak ka hareup lewang tangah ka awang-awang di langit anu kumawang
bentang baranang cang dibereling kanu maha wenang ngadakat hate jadi cangan akang teh kabengbat kudu jangkung lenyah rambutna galing muntang laraina ngadaun neusieun halisna ngajeler pae pangamung kubung-kubungan baosna gula gumantung lamina limusak gadona nok sapotong tak-takna awak sampayan tetena ngabuah si malakama angkeng langik lir papan tinggi minta dempok biola bintis najak sisa jantung diri ngambang kabandang kajang paring kumanehna diri nguyung kabandang alang-ayung kumanehna kamana atuh kamana neang manehna saleret yang saliwat matak tibelan neang manehna takang tesanya lama kepentingan pribadi pangundang KB dulu akang teh babalik pikir tapi carana hayang boga turunan hayang boga turunan mun akang boga turunan geus bener kalakuan meureun boga budak teh lucu abdi ge bade pakaulan upami Gusti kagungan orok ditimbang ku abdi naon nimbang ditimbang supaya budak geuning sok itu dang ding deut ding dang ding deut dang ading deut ding dang ding deut gini ai ding deut teh kemang sampe supaya orok kaluhur sirungan kahandap beutian ai urang mah moal mula awewe nimbangna deku kembang cengek jeung genyer pan ai kembang cengek teh budak orok awewe leutik men cenges geulis ai kembang genyer teh gelenye eukeur mah geulis budak lobang ngider bujurna digitek-gitek jodona tereh tuh tingali sinen kajen karurang geulis da actionna sisu ditolokeun bujur digitek-gitek nya kabitaeun kan tenan upami kagungan turunan teh kedah kagungan garwa memang akan hayang kawin hoyong ka urang mana saha jenenganana hoyong kanu kitu ta Gusti kira angkat ngagandeuang bangun taya karingrang nganggo sinyangan di lamban mojang riang mun diserap nyari ngangesaling nyari pamikepat nyari bapasar kawin hoyong ka urang mana anu dipikat cinta ku akang enteng banget entengna aya bangana hanya ka
boga salaki Wijar menang-menang lara lara tinira ngakulang ngarang kemenang ngalamun ngemangkan tesulintang damar kangin kaulanun sarebu teu dados penuh salaksa teu janten nu kasaketi ulah janten hiji trengating panggalih tresna mamanahan Kakang Prabu naon wati nu maha kawasa moal ngahampura ka eta manusa satungtung can menang pangampura ti salakina mingeus endok mapatahan hayang mapatahan ngojai kameri ngawarah naik ka monyet ngajak balap lompat ka kuda pamer awak ka gajah mere simak ka macan bangsat dibejakeun sapaling jagat dunya lega tapi cinta tangan hiji iya anu dipika cinta ku akang lain awewe lohong lahang leuheung tapi awewe luhung lain awewe padati japati kunti tapi sejati iman takwa kanu kawasa satya kasalakina rejeki satik mahi loba jasa bisa ngurus anak-anakna di dunya ngan hiji iya akang moal boga pamajikan jeung teu hayang boga turunan lamun lain ti awewe anu eta malah salakina ge pangkasepna sadunya pangsengitna sadunya dipika cinta ku awewe sadunya nepi ka aya kajadian para betara hujan Cimani ningali kagelisan eta awewe saha jenenganana moal aya dua aing ngaranna malah di warung-warung leutik sok dipake ngaran dina kue aing ngaranna teu sabaraha tapi wibawana teu aya bandinganana anu mata akang hayang gancangkan